Ji, Bray, beri aku pertanyaan. monggo jawab. Siap. Ya, melak naon anu teu akaran, anu teu buahan. Astagfirullahaladzim. Ji, Euy, mana yang mere pertanyaan teh nu aneh-aneh wae si asup logika tuh Ji. eta oge asup logika, Bray. Ye. Aneh ti belah manana. Dengekeun. Di mana-mananya lamun misal maneh melak teh pasti aya akaran jeung pasti buahan. Lamun eueuh akaran modar Ji. Ieu mah aya, Bray. Ye, tiap urang nanya pasti aya jawabanana. Da mana mah jawabanana teh jeung maneh hungkul lain yang aing. Didinya matak teu bisa ngajawab ge da mentok otakna. Masalahna lamun engke maneh aya dina komentator ge eueuh sia barudak anu bisa ngajawab eta teh. Aya, Sok cobaan. sok nanya ke penonton tah. Penonton urang mah pasti arapaleun jawabanana oge. Yo, coba. Sok. Para penonton. Euy. Sok, berpertanyaan. Ya, melak naon anu teu akaran, anu teu buahan, sok komen-komentar. Moal matak bisa Bisaeun, Bray. Cek urang ge lamun misalna teu melak tuyul melak duit. Anu tuyul jeung duit dipelak kitu dan henteu. Masalah kan teu akarannya teu buahan. Dalin melak eta barina oge. Semek Da didinya mah mentok otakna. Ya geus atuh melak naon atuh Ji. Melak lauk, Bray. Astagfirullahaladzim Ji. Euy. Lain lauk mah lain dipelak. Ya terus dikumaha? Disebar di balong ke head Dowo, didinya rek ka mana, Bray? Rek melak lauk. Ayo di mana? Heueuh, matak dipelak. Melak lauk. Akaran teu buahan. Aci.